Ih, aing mah lebaran geus tereh yo. Ngiriman deui wae salaki we sabugrug-bugrug. Ngiriman ka karak saurang si sarmijan. Bisa jana kamarana malodar kitu di lebur batur. Ampun seuseun hanan. Iya, pada heucak. Aing mah aing telepon teu boga pan aing hepe na, boga hepe aing. Si Renren nu bogaan HP mah. Aing rek nginjeun ka si Renren rek telepon Si Asnawi goblok meni kabar baritana atuh. Nongol atuh di TV padahal mah ame aing teu dedepeun teuing ta si Asnawi. Tuh aya di acara buser atuh. Bejana teh. Aing makanya lebaran geus deket itu ya, deket pisan tinggal 1,5 meter deui. Lebaran meni tamang kirimanana pisan. Papa majikan teh ngantep si Asnawi mah. Yur aing kasih Renren pinjem eta hepe burung kakak tua burung nan teu bisa lebaran bajuna Ren keur naon bersih cek bersih cek atau baju nih gorengan kieu yang disangka macam tutul budak kayak ka warung ya cek iya pan kamari teh sarmijan mere tepan loba mere teh ini si Asnawi kan si Asnawi san ngirim di telepon teh aing nginjem hepe ya tadi aya telep etana nomerna ayo tadi kabarna ka aing meni bisik-bisik pisan bisik-bisik tetangga sudah aya hari bosan ka aing atuh dina atuh lembutanana nya ka aing atuh lembutanana atuh nyampurkeun iya sia cager pantes sia rek lebaran apa moal batur mah arek sama moal we lah jangan pusing atuh mah berita pisan kabar pisan beli bakwan juga dina koran aya si Asnawi kalau oge berita hari ini nenek-nenek diperkosa 3 orang minta lagi ketagihan aja orang halangan ya dan belak turut nguburkan tumila dirinya aing mah aya nyaho we sugan aya kene nomerna tadi nomor babaturanana aing mana cenah kuli cenah jadi mana-mana kabar aing bingung apa modar apa henteu ka aing luas harewos datang ka impian atuh tahu suka caprak sorangan ya lain pada lebaran sakedeung deui geus tereh geus deket lebaran teh aya 1,5 meter deui mah ini man pisan si Asnawi mah aing dulu ka inget tanana tu cara kurbogo harita wah suhunan ka aing piye Indiaan teh film India wah rojo ku guantang aya setana cedakna aya aya dina naon leutik sih dina naon deket bujurna teh bolong sagede kieu leutik sagede kieu kok aing rojo sagede kieu leutik leutik kali sagede sakeureung ngolompong nya asup lo hulu budak mah sagede kieu mah leutik nya gede ku aing coba nafsu meureunnan ponyok aing ruas we aing kur maca novel kan zaman novel teh Eni Arrow gaya maca nama mana juga harewas ada aing ruas jeung kunti wah colok gua di eta teh da aing paraan langsung tina kenteng teh nya teu make kenteng make naon tuh make plastik bodas teh jiga ternak anak lele sia nyaho berenang aing pada apa lu juga toke bapakna colok sebuk we ini berenang eta bolong plastikna diece kehujanan nyantu atuh pan mainnya si eta si Asnawi sedang ngajadognya mun hujan di luhur butuhan bolong mana kali aing nginjem teleponna kenapa teh aing telepon si Asnawi
Tapi tong lilating orang posana setik deui. Nya sakeudeu Elila mah 4 minggu aing telepon teu eureun-eureun Elila. Ya maksudnya ngomong, saya Lila, Kan Pak. lain ngomong gitu mah. Tahu. Nirisan. Siapa? Mana HP-na ka dia? Tapi ke orang menang kuliahna naon di Ece lamun kurang dibere injem deui HP. Saya ini kuliah. Heuh atuh. Aing minjem HP apa aing teh ka wartel teh. Nya kan urang ge balik pulsa ku duit. Ai Oke, ku aing gede pang bejakeun ka si Asnawi mun nyambung. Nyambung mun teu. Nyamun teh mah nyantok teh. Mau nyanyi itu nyambung kudu dibere wae ke aya kitu. Orang heula. Sing gede HP-na, me kada deuleu. Tong gede teh ningang hulu. Umum batur we tu HP mah. Gua salaki meni antepan aing mah aneh dah. Khawatir hariwang. Itu mah pulsaan. Ya mah. Yo HP apa talelan teh? Geus sarua euceuk teh. Menang ti budak kamari eta teh. Pamere. Juga talenan tukang mie ayam, kok kesik-kesik. Geus sok aing make telepon mau mun aku rek ka jero deui ya. Mana hareup teh sih aing teu nyao. Iya. Ya. Tuh, burung kan? Mau banget aing. Jangan dipakai motor. Kita juga batu asahan sama tah aya. Aya. Aya tah. Sok. Ye, Ieu. Pak Kupis. Halo. Jason. Baturana si Asnawi. Jason. Ya. Hari Mangasnawi aya. Gimana Jason? Di jero tangki teh mah. Ngebersih. Itu nyawa. Ya. Cenah kalau ada sakeudeuh gitu ya. Iya, tangki nana. Nya, aja sia gitu, ya nelpon buru-buru penting gitu ya. Buru sia mending buru ngangkat telepon aing gitu mending doakeun geuring saku aing. Buru-buru. Goblok. Kenapa aja? Bijur tangki cenah. Nyaho. Sia seluruh gawe cenah. Bunuh diri aja. Heula jero nama lega asup aku mana. Tangki itu lagi. Jeung si Jason si Billy babaturanana. Nalaonan marahan kaleci di jero aja eta. Teu nyaho. Nyin es cicau meureun aing nyaho. Video call ke wajah gerak hayang nyaho. Wah, paburisan. Main nama mata teh ngajajar kalau Awit ya lampu merah. lain aja ya. Bisa jeung awewe sakeun. Di jero tangki mah jeung awewe jeung selang. Sia teh. Terus buat nepi buat telepon deui ku aing. Sok telepon deui atuh, Cek. Ya. Siapa? Ini mah aku dah. Andi. Rumah Ina. Rumah. Maaf, saya salah sambung rumah. Saya mau Saha ke gitu? Saha? Rumah saha? rumah biskuit. Maaf, salah sambung rumah. Aku mah sepiak rumah. Iya, tadinya aku mau telepon sama suamiku rumah. Ada Asnawi. Iya. Dia mah kerjanya sedot tinja. Rumah. Maaf ya rumah. Ini salah sambung. Aku bukan Ani. Haruman. Ucap hati tadi. Haruman. Ya, saya bukan berumah irama. Tahu aja sampai pencet-pencet tamuran. Jauh anjing. Gak iya nuluhur tah nomor nama gol. Tadi tadi urut aja mah. Nu limana ti balik. Ki balik ieu mah. Tak tanu eta tah. Tuh gitu atunya sabiji tuh. Marenyon. Raya si marenyon maling. Tuh, geus sesek tamuran. Si
Alhamdulillah. Ay, kilo ngareng ba? Halo. Jason. Ayat emang sia. Berak bekancu dah. Itu dalam jauh juga no. Bejakan. Aing gitu. Cak itu buru gitu. Buru telepon orang. Halo. Ya goblok seternya suara aing. Saha. Berarti lo mah kabogong aja. Aing Putri Diana rek manusia kok dia teh. Keserian main ge. Ya. Saya inget tuh bulan naon. Bulan puasa sih beneran. Keserian wae buat gero. Kada gila. Ya, sete istighfar, goblok sete. Ya, sing ingat atuh kalembur ka aing sete batung-batung sejena tah marusia kabeh. Marere ka aing THR. Marere tuh baju ngiriman siancan. Punya dari baju cenah. Kamu sih orang aja awewe sok. Wah, jero tangki setan. Cari kiriman moal. Wah. Pensiun aja orang jo. Ya, urang mah lain naon, mana teh atuh bilang barat ngiriman ge atuh beja-bejana aya, kabar-kabarna aya, meureun nomor ieu teh aya, hari tata minjem ka si Jason, ka si Billy, ka si Hengki, tah ka Ari Bobo, ka rinjem coba. Siapa menikot tambang kadeueuh pisan ka pamajikan teh di imah. Geus coret teh dina kakak. Ku Aisyah mau hodar geuning ngajero bae. Pulsa urang beaknya. Beak cuma. Aing can selesai. Beak cuma ieu pulsa urang. Moal pulu usian deui. Usian deui emang nebak. Usian make pulsa deui tadi lagi make pulsa. Kumaha meulina pulsa? Tah. Telepon ce. Naon ieu video seri? Hai. Iya tah. Akan. Astagfirullah. Bener pareman sate setan sa. Sorangan. Tuh beak di dieu na beak. Pulsana beak gitu. Siapa belanja yang nukangan geuning. Banget serata gitu banget. Kiriman aing baju jang lebaran, kiriman. Duitna cik, entong. Duitna ongkoh. Aing make baju itu buka duit teu jajan aing belum jagong dia mah. Can aya duit ge atuh meureunang nginjem-nginjem ulah paling teh bulan naon teh lebaran atuh nginjem. Angpaweun gitu ka dulur-dulur gitu. Kan aing kudu bere-bere ka batur. Kudu merean naon pan kenteng geus beak aing bere-berekeun. Amun siap teu mere deui san geus barat taun ayeuna ka lebaran teu mere-mere. Aing keur PDKT jeung tukang es krim. Es krim eta teh nasional, susu murni. Sok sia ku aing daripada sia teu mere na aing. Oh gitu aja. Hah? Heeh. Nah, ya lamun rek kiriman ka aing, si Renren hayang cenah. Oh tah pulsa urang beak tah. Tah si Renren tah. Ku si Ece beak pulsana gantian. Coba kalah lewe. Tong lewe setan seteta pikirkeun. Bubu aya kena waktu tah aya sameter setengah deui gitu. Sok, Dulu gitu jeung. renyak. Antaruna meureun Ren. Tinggal mau antena aja di ditu na sinyal goreng meureun. Sinyal naon sih teh? Jauh bangetan gitu cepoek. Ieu beungeut aing ongkoh. Aku yang aing nyarikan aing sorangan. Pae meureun dituna pareum. Pae. Goblok saestu kalah lewe. Mu teh boga duit bener ku aing dipaksa ulah aing rek ku PDKT gitu tuang pindah aing. Daripada ku aing. Emang heeh, Hah? Bener. Henteu aing ngagos. Oh ngagos. Oh biasa gitu rada ngancam. Oh tapi amprok wae. Pantesan boga pindang wae jeung es krim. Yo, ada apa liwat unggal poe? Lanjut mah lanjut aing terus. Urang masak heula ce. Hah? Ece mun boga pindahan terang ka urang. Oh, wae na mah. Teu liwat. Oh, teu liwat. Sieunneun ku aing kataan wae, cokotanna pindangna. Ayo ce, urang masak heula. Aing mah yang nyaho kabar hungkul si Asnawi. Angke. Rek masak. Rek masak heula.
Oke mah orang iya orang bukbak. Bukbak di mana? Gelut. Nah atuh geus batur geuning tinggal ieu. Bukbar. Bukbar. Heeh. Saknya. Heeh. Ece engke mau naon kitu di ditu. Aing mah berenuk sudah naon. Tong mau nu atah coba sok. Tega ke urang teh mah kumaha atah. Nah ieu nu asak mah teu boga itu aya sasampayan arek mah sia kalau bok sasampayan. Urang masa geus aja nya. Heeh, balik heula. Kira mun amang telepon ieu urang ka dibejaan ka Ece. Wewe kan. Pernah buk-buk ini jangan. Iya jasawan gua aja cari kanan. Ayo cari kan kowe buat ngeletikan juga anak oa. Ayo aja. Heeh, nuhun. Ayo sami-sami.